Jalmi-jalmi tukang midamel dosa mah mimi tu urang midamel dosa kacida pisan rugina. Tapi lami kalamian teh ku setan teh dianggap indah. Nu dianggap indah ku setan al-kibru. Naon al-kibru teh gede hulu. Lamun ibu gaduh-gaduh panyawat gede hulu asapang akangna. Gaduh dunia asapang akangna, asapang beungharna. Gaduh jabatan asapang akangna. Gaduh ilmu asapang pinterna. Gaduh amal soleh oge asapang solehna. Eta teh godaan setan eta teh. Lamun teu aya akang gitu. Nyebutkeun kana dadana. Urang we. Ta eta teh sadayana teh dihalangan mu. Jalmi anu beunghar dihalangan ka beungharanana. Jalmi anu pinter dihalangan ka pinteranana. Jalmi nu gaduh pangkat dihalangan ka pangkatna. Jalmi anu getol amal soleh oge dihalangan ka solehanana. Hoyong pernah ka Gusti Allah, hoyong musul ka Gusti Allah teh dihalangan. Ku etana. Nah bet dihalangan ku eta sabab anjeunna gaduhan pamadegan sadayana anu dipika gaduh anjeunna teh milik anjeunna, ses milik Allah. Urang pinter. Sok ninggal jalmi pinter resep punya ninggal jalmi pinter. Mun urang dikersakeun jalmi pinter itu bakal kehalangan mun urang guminter, ngarasa pinter. Bamarukan pinter teh milik anjeunna padahal dipasan Gusti Allah. Lamun urang pinter tingalikeun urang pinter teh dipinterkeun Gusti Allah. Lamun urang ngarumaoskeun bahwa kapinteran teh pamasan ti Gusti Allah, tah mukakeun usul ka Gusti Allah. Gusti abdi teh pinter, jalmi terang. Kapinteran abdi teh pamasihan ti salira. Sok sanos abdi teh sakola masantren ari ku salira teh dipinterkeun mah Gusti anger we abdi teh hodog. Tapi ku salira abdi teh dipinterkeun. Jadi nu katinggale pinterna Allah we. Beunghar moal sareng beungharna lamun ningali beungharna Allah. Bukakeun we beunghar geuningan Allah teh mah beunghar urang teh dibeungharkeun ku Gusti Allah. Jalmi gaduh jabatan ninggal azizna Allah, agungna Allah. Bakal katutup jalmi nu gaduh jabatan lamun teu ningali agungna Allah. Urang teh jadi pejabat teh eta teh diagungkeun ku Gusti Allah. Tinggal kagungan Gusti Allah geuningan. Urang ge diagungkeun ku Gusti Allah. Leungit Allah na kahalangan. Jalmi soleh ge tukang ibadah ibu da kahalangan ku Gusti Allah lamun ngarsa dia pangsolehna. Getol tahajud, nyepelekeun ka batur. Kuring mah tengah peuting tingali tahajud. Marane mah harees, cek hate eta teh. Getol maca Quran, batur teu maca Quran, pangasa pangsolehna. Getol sodakoh, batur teu sodakoh, pangasa pangsolehna. Marukan urang bisa amal teh ladang urang padahal hidayah di Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Jalmi soleh oge kahalangan lamun ngarasa diri naon boga kasolehan. Ta eta setan teh al-kibru diindahkeun we ku setan teh. At-tazyin teh ngarumasakeun diindahkeun ngarusa